Situasi iya iya alhamdulillah rada halodo tuh rada cerah cuman rada sedikit mendung ya sepertos biasa orang milarian dari lauk sugan masih aya keneh aya keneh lauk tuh yang kadieu deui eta lauk loba keneh tuh lauk masih loba tuh kapan-kapan orang usup ka dieu lah saya teh teu jujur ayeuna mah diharandap tuh deui ngejajar oh orang parab we ku peletnya oh lauk jeung jalajar padahal di ditu aya nu ngajaring tuh nu ngajaring mana nu ngajaring eta teh nu ngajaring set ka ditu tuh tuju di jaring uang tarate aya orang nyarumput di dinya tah nyarumput di dieu tuh deui itu ngajaring di nepi ka ditu tuh tet jaring nepi ka ditu ayeuna acara saya teh mau ngaheurap jeung si AA biasa spot nama biasa lah kalau disebatkeun deui terarangan orang dieu mah ayo langsung wae ningalikeun si AA teh saya teh udah izin wios di video oh wios mangga cenah doakeun we sayana supaya kenging loba siap mudah-mudahan kenging loba nya sok berawurkeun heurapna sing mebernya saya mah ngaheurap sok angka genep mun henteu angka 8 hayu langsung wae 1 2 3 1 2 3 si menghalukan heurap aduh aing mah kunaon ngait kana patok buru bener kana bisi laukna kalalabur duh hiji eta buru aduh laukna kalalabur lep wah bener geus lah kakurung kabeh laukna mudah-mudahan laukna nya pinuh eta heurap ku lauk kabeh buru ka sisi ka dieu 1 2 3 buru ka dieu tuyun moal oh bisaeun lah teu kudu geus lihai ieu mah ngojayna ge pinter nya hayu urang lajengkeun deui kumaha eta tarik buru-buru 1 2 3 tarik nah kunaon nyelap deui aduh terpaksa kudu turun deui kade hati-hati loba patok dieu teh lelep eueuh tuluy ngaleungit terus jigana mah kana patok teh meureunan teuing kana naon lah jigana mah kana patok lap ayaan laukna oh jigana mah aya oi dinarigikeun mah tuh bisaan lila teuleumna mah oi mun saya meureunan teuing ya buru ka dieu siap-siap ya buru udah pinter tuh ieu nama ngojayna nama lah percaya ayo orang tinggali hasilnya tapi jika nama ayaan tuh mudah-mudahan ayaan tuh tinarigi kita mah ayatnya bener alhamdulillah sabar hiji hasil ya hiji menang lauk beureum alhamdulillah